cara rangkul beheung. Bener. Ya. Tapi badan ada daek oge. Mie. Naon daek dibubukeun? Oh, Mas mie gemes. Bener-bener. Ya bener-bener. Ya hore ambil sebenarnya mah tuh. Ini ohan herang-herang kayaknya tuh. Herang-herang. Tuh, euy. Alambet. Wah, bener-bener. Asli vlog heula. Ieu mah euy. Menarik ieu jodoh urang ieu mah, Bang. Bisa ada aja teh itu kenalan ya. Nuhun ieu mah da teu awon. Ayo atuh. Eta rara ini sana pindah. Ulah gitu ka awe teh mana atuh. Kieu Kumaha? urang dia. Coba ningali hayang malam. Rak eta. Neng nyari wae bade ka mantan. Naon sih meni heuwir? Naon sih heuwir teh neng? Riweuh. Oh neng da sia mah riweuh, bener-bener sia mah. Atuh saeutik bae da Riweuh, apa atuh wah, apa riweuh. urang teh apa urang mah. Sarua maneh ge. Alah. Sarua urang. Bae atuh lah. Da kita mah pajo riweuh. Calik, Alek. Calik ih. Ulah da riweuh ting Alek mah. Hayang ditalak tilu. Naon teh tepak tilu. Tepak tilu ayo. Cicin. Ayo. Cicin. Aduh Gusti meni capek ih. Ayo atuh diakon ku abi. Capek ngadeng marane pas saya wae. Sia mah anjing da oleh mah. Bener-bener. Kasaran. Kan atuh abi teh hayang kenal jeung neng. Tos we kieu ayeuna mah. Kieu kumaha ari neng. Asli. Abi bade nentukeun saha nu berhak caket jeung Abi. Tapi aya syaratna. Wah, boleh. Syaratna marane duaan ditantang balapan. Ayo atuh. Siapa takut? Takut siapa? Masalah balap-balapan mah urang teu leutik jawarana. Ya, balapan kamari ge balap karung ente balap wae. Allah. Khususan asli. Di mana neng gitu balapanana? Sore ayeuna di jalan ieu. Tampi, Assalamualaikum. A few moments later. Geus tinggal lain bukan. Anjing berarti di puasa. Mana? Puasa. Wah, Ente pertanyaan lain puasa eta mah. geus Bulan ayeuna mah puasa balap. nanya lain. Balap ayeuna beunangkeun situ. Kelang. Kemana? Datang ke wae. Deui datang ke Bapuan. Siap. Ya. Tuh, mulai. Go for the US Grand Prix. It looks like a decent start from Rossi on second in the grid, also from Stoner just in front of him. But look at Hayden on the inside. Hayden coming through and taking second position. Valentino Rossi goes through and leads in the US Grand Prix. Now, what can he do from this position? Now, what we're going to see here as they come into turn one across the start-finish line. Rumble with Nicky Hayden. It looks as though Stoner, who's just set the fastest lap of the race at 1:22.3. Anjing sia malicik tuh. Nah, emang kumaha? Anjing aing ke ditu tuh. Namanya juga memperjuangkan atau demi neng Lisa. Nangis bae lah. Ayeuna mah tuh lah urang aku eleh. Oh, atuh udah geus kitu kanyataanana. Jadi, ayeuna mah aneng Lisa jadi jodoh abdi. Tuh bae kop lah tuh. Ku menangis